بذي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Tahun 1526 mulai Islam nyerang ke Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Nuntung nu kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten teh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan nu sejen. Ti Cirebon berangkat ka Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah Kiai? Wallahu a'lam. Beja nama peureum doang aya babacaan la ilaha illallah mal dibacakeun ku si direkam. Engke aing mah teu bisa hiber sia bisa deui. Rugi aing ah. Moal kalanan ke ka Abah Haji beta bebejana teh. Moal ka eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, Masya Allah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuari mah kebenaran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel. Pembawaan ieu. Masya Allah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya di bawah kumaha teu di bawah kumaha. Nu ukuran ditempuhna kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Mawaan berabe. Iya be ieu urang ieu. Kuari ieu. Urang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mapan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ke Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi. Ingat ke Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng barang leuleuh ka dieu, iya kari. Atuh teu akur teh akan. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah. Leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh beungeutna, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya kali. Nah, Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. Hiji Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma. Aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara ulawaka moal menang
Tek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajian kukuan ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang ka dinya. Naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan. Di Gunung Pulasari aya kerajaan. Lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merangan semua narajum kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah begitu munajat deui kita naik ke Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuari. Tapa make baju kerajaan. Di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh. Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk ieu. Rada cager deui teh, rada cager. Nah ieu aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Ya. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa, ditanya, "Benta." Begitu benta adu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata hudang. Hudang make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakedeung. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, 7 poe kakarak tumbang eta nu tapa. Ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah. Tidinya langsung asup Islam. Begitu baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat, cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah, ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari jeung Banten, simkuring mah erek indit ti dieu. Ngahiyang tah. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu harerang. Warna batuna semu rada kemerah-merahan. Segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh. Lain dibikeun. Ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal teh ka Banten henteu. Ulah sambarangan. Batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya. Sapoe 2 poe 3 poe kacaritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku. Satungtung maneh aya keneh nu di aku maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten.
lamun geus teu di aku kakarak batur bakal nurut. Aya cai ulah di aku, aya angin ulah di aku, aya batu ulah di aku, aya cacaang ulah di aku. Andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku. Aya nu boga cai, aya nu boga angin, aya nu boga reungit, aya nu boga orai, aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga. Ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang. Maneh tapat teh sakitu bae teh. Sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus. Lain-lain mantrak-mantrakeun tah tapa. Dek perang teh tapa heula. Kuari mah dek demo, dahar mah lulu. Dek perang teh tapa, Syekh Maulana Hasanuddin teh masyaallah karim. Tapa ada di dieu. Teu batak sim kuring ka dieu masyaallah. Datang ka sepuhan ka ditu sakali moal ah. Datang ka 2 kali henteu ah. Datang ka 3 kali kasurupan di ditu. Kasurupan ieu ka sepuhan teh kula ge rada kaget. Ngetikeun taneuh, hadena lain aing nu diketik. Mun aing ge lawan ku aing. Ngan pasti aing eleh. Kakarak rada mikir can diterima ka 4 kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun teu hadir moal ka dieu simkuring. Alhamdulillah dina sacenah sakieu nu hadir sok aya nyaho. Ulah sok aya nyaho pokona ente mah ngaraji bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun kawin geus. Geus beres. Anakan bae dihitung 12 bae anak. Nah, itulah Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa didinya teh masyaallah nu datang teh berata guru sampang deui. Nu enggeus asup Islam saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat. Tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung geura ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu. Lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat, tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin, jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang teuneun di Banten. Selama batu ieu aya Banten jaya. Ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh. Saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema saha bae. Titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta. Masya Allah, dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin. Dijingjing ieu mah mawa cai bae geus kieu mah. Geus eueuh nanaonan ieu mah. Nu mantak hampir diusir ku pamajikanna ge. Caknya geus teu berguna ieu hirup. La faidata wa faedah. Itu faedah hirup. Masya Allah. Dijingjing dibawa ke Banten maka ayalah paseban Banten anu tihangna 4 ditendeunlah batu didinya etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya selama batu eta aya perang jeung sahabat bakal menang. Mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis jeung Inggris anu kekuatan militerna luar biasa. Syekh Maulana Hasanuddin sugan gimbir teu aya. Begitu perang 10 lipat kekuatan kafir. Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit.
nu hese ge hiji trah kadua wangsit lah ulah sokalnya usah geuna nanyakeun wangsit segala naon kumaha ku batur mah geus nyaho isian jang kumaha sih dibawa ongko aduh masyaallah dah begitu ngayakeun perang anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ka Gunung Karang. Cik Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah eueuh di aku kusim kuring cai nu Gusti, angin nu Gusti, batu nu Gusti. Saat ieu abdi teh dek negakeun kalimah Allah, dek negakeun li'ilai kalimatillah la ilaha illallah hayang ngislamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung ti pun Bapak. Maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti. Aya suara hayang make naon? Angin. Maka angin dikirim ti pasir angin. Serius. Sehingga ada ieu sejarah. Serius. Andai kata geus manggi sejarah eta alhamdulillah. Andai kata insan catet. Lain lalagaan. Andai kata aya di sejarah alhamdulillah. Andai kata eueuh seperti eta. Bisa dipertanggungjawabkeun walaupun kula kakarak menang habar 2 poe ti urang dieu sarua bae. Kula sok kadatangan kitu tah. Kemari Kiai PI maot. Begitu turun di mobil aya budak leutik. Budak leutik mapang. Budak leutik teh kasep lain cenah kolot kieu. Kasep. Berangkat ke masjid aya digigireun. Kula jadi imam Allahu Akbar jelema ribuan. Terus tuturkeun. Makam ka makam. Nguburkeun nyana di dieu tah. Di dieu ngobrol jeung kula. Ngobrol naon cenah cak Nur Jaya tah. Rahasia tuh. Nyana ge hayang nyaho nanti ngobrol naon cenah ge sok hayang nyaho bae. Ngobrol cinta ye. Ngobrol geus beres. Kula talkin eueuh. Kula nanya Ki Nur Jaya, saya teh budak leutik. Ci, sugan teh bawaan kiai cenah. Nanya deui ka adik kula, "Ci, sugan teh saha?" Tuh nyaho. Nanya deui ka hiji kiai, "Jak kula betul neuleuh cenah kiai." Neuleuh dia bangsa nu ka kos karaya. Wow, ieu mah ka hijab di kieu mah teh. Henteu nu kieu mah. Bangsa nu karaya mah moal, mun orai neuleuh. Bangsa nu lele ngomongnya na ngobrol jeung kula eueuh ieu ge aya anu datang masyaallah ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu ieu pasir angin teh lain lalawaran mantak ayalah jampe paranti ngadatangkeun angin teu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu eta mah endek masalah tinggal diondang bae angin pasir angin coba tuh Ahok kubruskeun habak beres hayus ya asal geus datang angin pasir angin masyaallah lain lalawar di aya liangna ngan liangna teu kadeuleu nu kadeuleu liang anak we di dieu mah liang eta teu kadeuleu liang angin eta mah. Tapi insyaallah urang-urang dieu paham. Aya nu paham. Nah, 2 kekuatan hiji cai, ialah Cibanten ngaranna. Cibanten teh huluna di Gunung Karang. Turun di Gunung Karang pecah 2, nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ka laut. Jadilah dermaga internasional nu hiji ka Karang Atu. Nah, iyalah jadilah dermaga nasional. 2 kekuatan, maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang. Pusatna adalah Gunung Karang. 1 juta kali garaga orang Banten teu nyaba ka Gunung Karang moal aya kekuatan. Gunung Karang teh titisan ti baheula.
Dongeng almarhum Abah kula waktu masantren di Sekong. Hayangnya bakal guru gas umur 7. Berangkatlah tiluan. Nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh. Nu hiji di Samsudin berangkat di ditu. Nu dua sombong. Sebab puasa bae nu duaan mah. Sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa, mopo sia kajen ku kumaha ge. Ye aing ye. Hijib nasor geus dikelek. Hijib naon deui si dieu, hijib saepi mah komo. Ah anginna ge geus ambalaya. Ya tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang sia tuturkeun heuleukeun aing mah naik angin jakna. Begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh. Teu kuat nu dua mah. Alah cenah damai aing mah teu kuat. Teu kuat cenah ieu. Aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat, teu kuat. Kumaha sih nyaritakeun teu kuat? Hese nyaritakeun teu kuat teh. Hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat. Teu kuat, aya beungeut perang hayang kanu geulis aduh. Teu kuat teu nyambung. Tapi ulah leutik ka ate lalaki mah pembeli itu geulis kajen teh geulis beungar iya ini roa itu pasang ye mujizat Gusti Allah masyaallah qala Yusuf li abihi ya ngaji memang ngaji amil eta heula nah lah urang dieu mah geus leuwih nyaho bae pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu tapi almarhum Abah kula Masya Allah ketika tawadu di harapan Gusti ya Allah ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beki wiridan tilok tapi abdi hayang kapatilasan Syekh Maulana Mansur di luhur abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya nu mawa wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur teh sorangan ai batur aing eueuh sakieu ieu aing sorangan cai loba sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur nah teh di jamaah tu mandi dan lain sebagainya turunna jalan mana ieu sakieu sebab tadi eureum datang ka luhur tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui datang deui ka babaturan keur ngagaloler bae kieu Masya Allah rahasia Gunung Karang Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha